Jadi menurut dina ieu kitab mah ternyata tumaninah dina ruku teh jadi rukun. Ari tumaninah teh dikon di subhanallah. Ari subhanallah teh pamana urang ruku. Lamun maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tah tina beres maca eta teh tumaninah. Tuman heureun sakedeung gitu. Ulah kieu mah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi mah subhana rabbiyal azim geus balik cengkat eta teh tumaninah. Eta teh. Kemana pun urang dina ruku rata-rata dina salat teh geus beres surat teh pan langsung Allahu akbar anu kieu pan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di dieu eta teh tumaninah. Hanya jadi kulhuna dibawa kana ruku. Ya, rukuna dibawa kana ruku. Eta teh tumaninah teu sah salatna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana bil qawmi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syariati wa tariqati wasta'milna biha bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatika arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina waktos urang sadaya tiasa saling berjamaah dina naraskeun hanca rutinan anu biasa dilaksanakeun saminun sakali. Nu mudah-mudahan hadirna urang sadaya kumpulna urang sadaya ngahasilkeun ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salamna Allah salamina dilepas curakeun ka bangda alam nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatna, kepada tabi'atna tug dugi ka urang sadaya salaku mantena anu pamudah-mudahan urang sadayana hasil syafaat dunia terutama syafaat anu bajaga dina dinten kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah ahli batinan pangosan balamingun anu kupribados TV hormat anu insyaallah Allah dimuliakeun. Alhamdulillah ya kesempatan urang sadaya tiasa neraskeun dina acara rutinan hiji kewajiban ti Allah sareng Rasulna nisbat talabul ilmi anu teh sanes namun milari dina tararan urang kali bahasana ari ngaji teh niat ngaji aya 4 di antawisna nomor kahijina seja milarian ridho Allah. Nomor kaduana ngilangkeun kabodohan anu aya dina awakna sorangan. Nomor katilu mah kanggo bekal jaga di akhirat. Di antawis ayeuna niat hadir urang ka pangaosan hiji daya sanes tujuan sinareng harapan urang sadayana hayang meunang ridho rahmat Allah. Anu insyaallah rahmat Allah, ridho Allah bakal dilungsurkeun sehingga kena sapaling keterangan mah hupatil malaikat wa ghasyiatur rahmah. Malaikat bakal muter ngurilingan ninuhan majlis ilmu wa ghasyiatur rahmah bari dipinuhan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Secara dohiriyahna ieu madrasah kosong tapi secara hakikiyahna pinuh ku para malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Milu ngaji, lain milu ngaji, milu ngadungakeun kanu sok ngaji gitu ya. Lain milu masantren bisi cenah malaikat milu ngaji meureun can bisaeun lain. Ya malaikat teh milu ngadungakeun kajalmin hadir ka pangaosan.
Anu nomor kaduana dan tawisna hadir ka pangaosan teh pikeun ngilangkeun kabodohan. Ari kabodohan teh asalna teu nyaho jadi nyaho, asalna teu apal jadi apal. Taksor Imam Syafi'i dina maqalah Imam Syafi'i bahasana malam yaduk murata ta'lim sa'atan tazra'u tula hayatihi tazra'ul zahlu tula hayatihi. Malam yaduk sajalmi anu teu pernah ngarasaan gitu, teu pernah mencicipi mirarata ta'lim kana kesalna pahit peheurna hadir kana pangaosan. Sari Imam Syafi'i jalma anu teu pernah ngarasa genah jeung teu genahna hadir ka pangaosan saatan sajam tong lila teuing. Ari bahasa saah teh aya nu nyebatkeun sajam teh tafsir ulama teh bahasakeun setengah jam. Aya oge disebut saah teh kira-kira waktu urang sadayana teu lila gitu ukuran saah teh. Lagi aya disebut ieu ayeuna di kiamah ge disebut saah. Dina wajah sabab teu lami lamun nisbat ka jalmi anu mukmin soleh. Bagi saatul kiamah poe kiamah keur mukmin soleh mah lil ibarat salilana ngalaksanakeun salat gitu. Lamun 4 rakaat teh salila 4 rakaat degna kiamah teh keur mukmin anu soleh. Lamun keur mukmin anu maksiat mah 25 tahunan gitu. Lilana sapoe teh geunjleungna sapoe. Keur orang kafir mah 50 tahunan. Orang kafir tetap bahasana saah. Jadi saah eta teh bisa saja bisa cek Imam Syafi'i di mana jelema teu pernah ngarasaan kesalna cicing di pangajian, teu pernah ngarasaan pahitna cicing di pangajian. Ada yang ngaran di pangajian pan pahit kabeh ge kesal di pangajian mah. Liek di pan kana jam beda jeung urang nonton rek di TV rek nonton bola. Lamun nangtung urang di lapang pan ti lohor kuat teh ti ka deukeut magrib cul salat teu karasa kesel terus kan kesel nonton teh komo itu ya mah rame gitu nonton TV tapi di pangaosan 5 menit geus ka cek Imam Syafi'i murata ta'lim ta eta pahitna ngaji teh ta eta disebut kesalna ngaji teh sajam mangka tajra'u zahlu mangka bakal mencicipi eta jalma tula hayatihi bakal ngerasa bodoh salila hirup di alam dunia. Nah, jadi jalmi teh bakal terus menerus kalawan ku Allah dibodohkeun teu apal kana kahirupan jaga di alam akhirat. Deui bodoh teh lain dina harti jalmi gelarna loba harti pinter kasebatna ari tara ibadah tara salat tara ngaji mah menurut keterangan beh dina cek Allah jeung Rasul mah tetep eta jalmi bodoh. Bisi orang boga anggapan wah ieu mah sarjana tara salat mah bodoh. Ieu mah profesor teu salat mah bodoh. Dan disepamrih disebut jalmi pinter calakan teh dina masalah urusan akhirat. Nu sae mah duniana pinter urusan akhiratna ge calakan gitu eta nu istimewana. Tah mudah-mudahan calikna urang ayeuna di kesempatan kesalna di pangaosan teh cing jadi sabab ilangna kabodohan anu aya dina diri urang sadayana amin ya Allah rabbal alamin sarta cing jadi bekal keur urang jaga di mana lebet ka alam pakuburan menuju alam akhirat. Jelas pada terang sadayana di mana Ibnu Adam manusia ngantunkeun tilu perkara anu moal pegat di antawisna ilmu anu manfaat. Ieu teh keur bekal urang jaga di akhirat, bekal urang jaga di pakuburan. Insyaallah jadi pakuburan teh urang teh boga lentera mun bahasa baheula meureun boga lampu, boga neon nu bakal nyaangan urang di jero pakuburan. Anu sakieu poekna, anu sakitu luar biasa pikasieunana. Alam wahsah disebut teh pakuburan teh alam pinuh ku kasieun. Eta sieun kumaha di jero sorangan. Leuheung mah di tengah imah mah pan dikubur teh rata-rata di leuweung nya jauh ti imah. Urang ge nu ngaliwatna pan sok keueung, komo di jero urang teh ngaliwat ka pakuburan. Sieun komo anu di jero leuwih sieun naon ku adab Allah, ku siksa Allah di jero pakuburan teh insyaallah
calik urang ayeuna, calik urang dina taklim, dina pangaosan bakal dijadikeun caan urang jaga di alam pakburan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu saterasna para jamaah sadaya dipayeun ngingatkeun dina tentang rukun salat anu jumlahna aya 17. Anu 17 nomor kahijina niat, nomor kaduana takbiratul ihram niat jeung takbiratul disarengkeun, nomor katiluna ngadeg, nomor kaopatna maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ari nomor kalimana tina antawis rukun salat anu 17 menurut kaul Imam Syafi'i menyatakan bahwa rukun salat aya 17. Ar-ruku'u kahiji ruku. Nah disebut ruku wa aqalluhu lil qaim ayan hoya qadra wusul li rohatai mutadal halqah rukbataihi. Disebut ruku teh pangsakedikna ruku teh jalma ngadongkokkeun ayeuna awakna kira-kira ayeuna rukbatai kana dua tuurna yakinan bari yakin. Dina atas di mana urang dongkok bari dua pandangan cepengkeun kana dua tuur eta teh ruku. Yang teh pangsakedikna dina ruku. Anu saterasna para jamaah sadayana wal muradu birrohah di dieu teh batnul kafi. Nu jadi aturan dina ruku mah dampal panangan. Jadi teu bisa urang dongkok panangan teu dikanaturkeun. Urang teh ngadeg ai panangan diamaikeun saaya di masalah teh diamaikeun heuh teh. Eta teh caritana geuro lain ruku eta mah kitu mah. Jadi ruku mah wayahna wal muradu birrohah di teh batnul kafi, batin dampal panangan. Jadi ulah kieu nya kautur teh aya nu sok pikirkeun dipeureukeun. Teu sah eta rukuna. Jadi tur teh dicepengan ku batin dampal panangan. Tak ieu dicekelan gitu. Sok aya nu ngukulir mah nu sabelah dikadikeun, sabelah diamaikeun kikieu keur salat. Eta teu sah salat naon ge da rukunna ge teu sah. Seperti kieu. Soalnya jangan nu depan sabelah ieu dikadikeun ieu kikieu we. Aya kan. Kalau ateur kakek we terus ngaran buku ieu kudu ka dieu tek kana tuur gitu. Jeung ulah dikieurkeun nih. Batinna ieu kana tuur. Taruku nya dina ruku. Ulah dipeureupkeun, ulah diporongkolkeun geus ieu dampal batnul rohah. Batin dampal panangan. Jadi batin dampal panangan berarti batul kafi khosoh khusus tah teu meunang nu boga, kumaha mun teu boga lain diceritana. Ngan tetep ukuran jalmi ngagaduhan dampal panangan di mana pangintenan aya nampama sapotong heukeun bae teu sapotong. Dan penting mah batin dampal panangan. Walayak tapi busil asobe tuh. Teu sampurna lamun hungkul ieu ramu hungkul dikieurkeun dicomotkeun. Nyekal tuur teh. Teu sah eta. Dan tetep kudu ada kieu ieuna batinna. Batin dampal panangan. Lain batin ramonan dihitungan dina ieu mah batin dampal panangan ieu kana tuur tek gitu ulah dicomotkeun ulah dipeureupkeun kade walayak tapi bahasana teu cukup dina jawab teh teu sah wa akmaluhu tah ieu karek ukuran pangintenan secara biasana jadi can sampurna ieu karek menyerang kana penyempurnaan dina ruku. Jadi di mana ada dampal panangan kana tur dina ruku mangka eta geus sah rukuna. Wa akmalu anu akmalna nu paling sampurna dina ruku teh arba'atu asya'a aya 4 perkara. Ya syarat ruku anu sampurna. Al awalu nomor kahijina taswiyatu dohrihi wa unukihi wa ra'sihi bihaisu tasiru kalauhi wahid. Nomor kahijina ruku anu sampurna teh taswiyatu dohrihi kudu ngalempengkeun tonggongna. Terasna di wa unukihi kudu sajajar jeung punukna. Wa ra'sihi jeung sajajar jeung mastakana. Bihai suta siru sehingga jadi ieu dohri unuk ra'si teh kalau hiwahidin seperti hiji papan minuhasin tina tembaga lai wajah anu eueuh bengkokan hiji tah dina ruku. Jadi dina ruku teh kudu sajajar tongongna, punukna sareng mastakana. Lili ibarat ayeuna papan tina tembaga dina wajah sabab eueuh bengkok meureun tina papan nu biasa salamar anu teu aya bengkok
bengkokan. Jadi tongongna punukna jeung ieuna jeung mastakana kudu sajajar. Jadi sajajar teh panginten ukuran sarua antara ieuna tongong ieu punuk belah kieu ruku ayeuna kieu keur wah. Soalnya kan anu kieu ruku teh wayah sajajar ieu sajajar jeung tongong sajajar teh lempeng. Kumaha cara lempengna? Zaman abdi mah ti payun jeung ngaos teangan papan gunungan ieu teh atau kubon. Taplokkeun dina tongong. Lamun lempeng katingali ieu mastakana punukna ieu na berarti eta sah dina sampun atuh mere kitu. Sabaya nu kieu kita ditumpulkeun ieu kieu mah ieu cenah. Ya. Aya anu kitu, aya rupa-rupa ieu cenah. Ieu teu sajajar jeung punuk berarti teu sah rukuna kitu. Aturan teh kieu ieu kieu ruku aya. Aya tapi rata-rata seueur nu kieu mah itu nu tungkul kitu. Ada itu tungkul kudu sajajar. Tongong punuk sareng ieu masakan ini punuk pasti dari punuk dihanap ngan dieu mah bilih meureun sok aya jarnya anu punukna anu badagan nya bisi meureun kitu ane punuk rata-rata pan geus ieu punuk mah sajajar kan bisi aya nu model kitu aya kudu sajajar tongong punuk sareng masakan sajajar ibarat kalau wahid seperti papan salambar jadi dina akmal saena dina ruku eta karek hiji. Nomor kaduana, nomor kaduana nasi buruk bataihi kudu ngajegkeun dua tuurna. Berarti tuur teh ulah istilahna dikieukeun, ruku dikieukeun. Siga dek modal gitu nya. Bayan ajegkeun dina gitu. Ajeg eta tah tuur teh ajegkeun. Allah berarti kieu. Gitu ulah terus pada urang boga minimal lamun praktekna minimal kana kaca gigireun ulah kaca dek ini kaunangan wae coba ngaca ruku teh gitu lapang teu na kaca teh mana urang da ari engke geus boga pelenggaran sorangan mana lempeng mana henteu nu penting tungkul teuing ulah sirah teh cekat ulah penting sajajar ngan ieu tuh wayahna ulah teu dipoyongkeun lempengkeun salah nu kadua tah hiji sajajar punukna tongongna sareng sirahna. Nomor kaduana kudu ayeuna ajeg dua tuurna. Ieu teh meureun keur nu teu gaduh panyakit. Da ieu bisi panyakit mah kadona anu kepo mah anggar mah ajeg-ajeg mah lain caritana. Ieu mah meureun ukuran wayahna. Kumaha ajegna tur urang teh? Kitu nya saajegna tur urang. Nomor katilu asalisu qabduhuma bi kafihi. Nyekelna tueur teh kalawan jeung ieuna adeg diceklan bahasana teh qabdu teh diceklan jadi ulah kieu we ukur kieu we komo mentang-mentang masna loba urang bukuna apanya kan bayana ceklan ka kumaha nyekelan gitu nyekelan jarang jelema nyekelan anu kieu mah nyekelan pasti ieuna ceklan tuurna ceklan gitu nya qabdu ruknina jadi ceklan rupana dua tuurna kalawan dampal panangan arabiu syarat nomor keempat arabiu syarat nomor keempat tapriku asobihi wayahna kudu dicarangkeun pirang-pirang ramokna ulah dikieukeun berarti minat kudu carang ieu teh ulah dirapetkeun ieu akmal dina ruku ieu na kudu sarua jeung mastakana nomor kaduana ajegkeun tuurna nomor katilu cekel kudu dampal panangan nomor katilu ramona kudu dicarangkeun jadi ulah dirapetkeun cekelan siga keur jadi tuurnya cek acarangkeun eta dina ruku tapi kon wastan dina nyarangkeun teh carang anu beujeuhna nya pertengahan jadi berarti ulah ya teh. Nu penting mah ulah ada kemana gitu lah. Ukuran nyarang teh ulah ada pun kieu mah ada kieu pan carang sakege geus cara. Ieu ukuran taprik disebut carang. Jadi sakit buat sakit cara penting mah ulah kieu we ulah dirapetkeun tapi taprikon. Wayahna kudu taprikon wastan. Jadi dicarangkeun sepertengahan ulah dipakieu ti ulah mentang-mentang geus nyawa diplok wah carangkeun kieu ulah jadi nu peujeuhna amal qaid tah ieu mah meureun posisi ruku anu nangtung berarti netep panangtungna ruku teh kudu kitu syaratna teh nu ayeuna aqalna pandina ibadah mah aya aqal aya akmal aya adnal kamal ya aqal mah pang saeutikna
Ari adnal kamal mah pertengahan jadi leutik setik teh lobahan. Kemun akmal mah sampurna. Jadi lamun akal mah anu penting urang nyekal tuur dongko eta geus ruku. Ngempang saeutik-eutikna bisi kabeneran meureun urang ayeuna nyeri tongong. Mungkin jadi cangkeng. Keur jadi cangkeng pan hese aya ruku ajeg teh je. Kan jadi cangkeng kadang-kadang sakieu ruku teh heukeun mah eta ge aya penyakit. Ngeun wayahna dina syarat nu sampurna mah hiji kudu sarua tongong jeung punukna jeung astakana. Nomor kedua ajebkeun dua tuurna, nomor katilu cekelan dua tuurna, nomor kapat carangkeun ramokna eta akmalna. Nah, cenah urang itu biasa diraku urang dina ibadah teu hayang nu sampurna. Ari pan urang aya duit anu pas sakali kan meuli anu istilah nu genah gitu. Ibadah nepi ka anu kulirna nya. Ibadah teh ningali teh kanu kulir wae ibadah teh. Nah, ada batur ge cenah ibadah teh teu maksud deui ari awewe nu geulis kitu nya. Ari hayang ka surga, ari pagawean lalawara. Mari ngaran bidadari surga teh. Jadi urang salat teh ieu keur meuli ridho rahmat Gusti Allah. Di mana beunang rahmat Allah bakal mlebet ka surga Gusti. Disiapkeun di ditu ke bidadari leuwih ti bidadari dunia. Nah, siapna bidadari jaga di alam surga mah lamun katingali keluar parat jadi tulang katerok kuna ku geulisna jeung bodasna. Heuh pandi urang. Ayeuna sakumaha geulis oge sok katingali da. Ya Pak ceninganna di ditu mah di ditu nanti gadis kabeh gitu. Jadi ohrana naon di ditu mah. Main ini cing bener we salatna. Ya ka surga mah nya. Boga meureun kabeneran di imah rada teu mantes sajaga yang anu mantes mah di ditu. Mun istimewana mah urang boga pasangan di dunia kawan nepi ka alam surga. Eta bidadari pan cantikna. Lamun urang rumah tangga kawan nepi ka alam surga. Berarti rumah tangga anu nyana ridho rahmat Gusti Allah. Anu saterasna eta teh meureun keur anu ngadeg salatna. Kumaha nu cari pas ayeuna salat teh cari? Ya, nu cari kaji meureun sampean nomor kadua nya loba istilahna jami amal qaidu. Anapun aya anu calikeun pa aqalu maka saeutik-eutikna anu calikeun pihak dina qaid mah mahadatu jabahatihi. Jadi wayahna kudu meneran tarangna amama rubatihi. Jadi tarangna teh kudu meneran jeung tuurna. Contoh pan rata-rata pami netepan calik mah rata-rata kieu nu calik mah netepana kieu. Jadi tarang kudu sarejeung ieu berarti kieu tah. 10 sajajar gitu. Sajajar teh minimal bari ulah tiki-tiki ulah kieu nih. Sajajar jeung tuur sajajar jeung tuur. Jadi tarang jabahna jeung tuurna kudu sajajar lamun urang dikersahkeun netepan bari cari. Jadi ulah nepi ka rokok kieu. Jadi sujud lain sama ruku lain. Jadi urang teh kudu sajajar ayeuna mas takaina disebut jabahna. Wa malu eta saeutikna ari sampurna dikeun cari mah mahadatuha meneranana ayeuna jabah mahala sujudihi min ghairi mamasatin dina hartos mahala kana sujudna. Jadi sujud lain seperti nu tadi jadi ini sampurna jadi talimah biasa kieu unggul mana sakieu ge nu sampurna mah jadi rada pehanapan sakieu mun ulah siga posisi adek sujud eta nu sampurna bener ku sakieu ge urang cari Allahu Akbar masuk kieu pas ruku teh aya sakieu ukurnya sakieu ge jadi ayeuna saena mah behanapan gitu behanapan saya mah sampurna dari saena aqal mah sakieu akmal mah sakieu kitu nya aya aqal aya akmal terus sampurna. Nah ada cenah urang sok nangtung bisi suatu saat kalau urang teh ngaran jalmi kadang-kadang pan yang ngaran salat mah cantik ge gong salat mah komo kering meureunna. Anu saterusna waqsad wa ila mangkalamun ayeuna jalma teu ngadegkeun sujud mah sujudan ila ruku'an maka lamun ada kana lain ruku tapi sujud mun diadegkeun mah. Jadi kudu bisa ngabedakeun keur calik mah mana sujud mana ruku. Disebut ruku mah ulah adab kana tempat sujud. Berarti lamun ayeuna akmal mah teu adab. Lamun ayeuna aqal mah jauh pisan. Lamun diadabkeun mah eta mah sujud lain ruku. Ieu lamun posisi urang netepanna eukeun calik. Walau panyakeun panjeun. Anaos tingkah kalakuan ya wajib. Piruku dina ruku teh ala yaksida ulah maksud jalma bi kana ruku teh goe usalian piruku pakot tungkul. Nah maksudna jadi urang lamun dina ruku teh ulah tujuan yang nu silahna
aya maksud yang tujuan syariati ruku. Sok aya ujug-ujug tungkul urang teh umpamana. Jadi urang sujud teh kudu leres-leres dina atos sauri dieu mah takdim bahwa urang teh ukur ruku bari maca diwayusan nu disunatkeun pi dina ruku teh subhana rabbiyal azim wa bihamdihi eta sunatna. Jadi ruku nama rukun babaca nama sunat. Bisi urang teu hafal subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Keur eta mah sunat. Dan diwajibkeun nama rukunna kade. Dina salat mah nu diwajibkeun rukunna, rukun mah rukunna, jajal mah sunatna. Jadi urang mah rata-rata ari subhana rabbiyal azim wa bihamdihi na tarik ari rukunna teh bener. Jadi urang mah kadang-kadang rek bener kumaha dan pokok sunat eta mah rukun bener kurang, rukun heula. Di mana geus rukun bener sunat ge bakal nuturkeun. Eta pangsa kedikna. Wa qaluhu maratan. Pangsa kedikna mah sabalikan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Wa dikisar alaiha ila pula wa yati imam bisalas. Ya oke, imam ngajarkeun termasuk imam madahibul arba'ah di antawisna menyatakan ruku maca disunatkeun masa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi teh bisalasin kalawan 3 uihan ieu teh adnal kamal saeutik bari sampurna 3 balikan. Nah dina kitab Al-Qirtos mah naon sababna ya Rasul tapi jeung kudu tilu-tilu gitu ya baca kanjeng Rasul. Ayeuna lamun jawaban tilu-tilu teh eta bahasana lamun dina wudu'i wa sholati model kitu wudu kaula jeung salat kaula teh gitu. Yang doa kanjeng Rasul ke orang sadayana tilu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tasadi wa ilam yardal makmum kumaha imam dia. Ieu mah bener posisi nu tadi mah babacaan sabalikan 3 balikan teh posisi netepan munfarid berarti sorangan. Kumaha mun kieu wa ilam yardal makmumuna kumaha mun imam makmum teh teridoeun. Imam teh maca subhana rabbiyal azim 3 wihan. Faida jada alaiha bi ghairi dahum kuriha maka dimakruhkeun kepada urang teh lila imam teh ruku teh makruh salat. Jadi minimal lamun nilai kesempurnaan dina ibadah kuduna mah memang imam teh nanya heula ka mamam teh rek 3 balikan sabalikan ieu teh nya cari heula kesepakatan heula mun urang mah da geus teu kudu kitu geus apal ieu teh teh maca teh 3 wihan ulah tingkah urang nanti imam teh sabalikane kudu dibalikan ulang gitu bisa jadi makruh dina ibadahna kok ibadah tapi dibarengan kalawan makruh. Jadi dimakruhkeun. Anu saterusna para jamaah sadaya wa akmalu minha khamsun sampurna 5. 3 ma'annal kamal sampurna ayeuna 5 ila ida sarota nepi ka 11 balikan tah maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi teh. Kabayar lamun 11 balikan mah mamu bakal kabur mau muatan. Dina ruku teh yang cengkat teh ka mana makmum gitu yang lain-lain lain sami Allah balik ke da pokona lila kalau teh. Tapi nu balikan geus hasil ieu barang hasil isbat teh geus kesepakatan 3 wihan. Namun sorangan tapi baik 11 teh sorangan mah ngeun hampir rata-rata kita sorangan mah tara 3 balikan kada kabalikan. Tetap dina keterangan di kanjeng Rasul kan para sahabat hayang apal tuh dulu jahat dari Masih Dajjal gitu. Orang tanya bakal aya Dajjal Masih Dajjal. Ari Masih Dajjal mah baladna saayat ya nya Masih Dajjal mah. Mun Dajjal mah ke paneuri raja nama. Namun dina cerita Iskandar Dzulqarnain si Dajjal teh dina hiji riwayat di halangan Dajjal teh pamit telepat mah dina surat Al-Kahfi. Ayat anu sabada cerita Ashabul Kahfi kapalina ayat Dzulqarnain gitu. Eta si Dajjal teh Iskandar Dzulqarnain dijagana. Nah terus dibenteng si Dajjal teh sampai si Dajjal teh masuk Ya'juj wa Ma'juj. Bentengna tina naon olahana lain ukur semen jeung ayeuna semen jeung batu jeung besi. Tapi dina hiji riwayat Iskandar Dzulqarnain nya teh tina besi anu diduruk terus gitu aduh kana teh keur ngabenteng Ya'juj jeung Dajjal ulah waka kaluar. Mun ke deukeut kana kiamat eta benteng anu nepi ka poena mah kuat can kaluar Dajjal nepi di mana nu akhir hayat disebut akhir kiamat namanya barijal tah Ya'juj termasuk Dajjal kabeh.
Dina hiji riwayat kayak kieu mah hancur eta Dajjal. Tah masih Dajjal, geus aya teh na masih Dajjal. Cek Kanjeng Rasul, aya sahabat anu leuwih jahat da masih Dajjal. Nah ya Rasul naon atuh? Cek Kanjeng Rasul, man yusalli yazidu min nadari rajulin. Jalma anu salat lila salatna lamun aya nu ningalikeun. Jadi orang salat lila lamun aya nu nangkok bageun. Anu loba batur nih lila salat. Oh batur jual kieu wah siga pancuran. Teh leuwih jahat daripada Dajjal. Biasa ya yang batur mah komo nya kawin jeung pitohan. Manawa mana Allah. Teh masih Dajjal jahat eta. Aya husu deket mitoha, aya husu deket batur. Rata-rata jelema mah berbatur mah kulir. Deket batur ge kulir komo sorangan gitu. Pan bahasa teh naon ajar salat ti leutik geus gede piraku teu tapis. Sabaruna diajar mobil meureun. Ti leutik cenah diajar salat teh geus gede geus teu bisa. Ini mah sakedeung salat teh pasti ajar ti leutik aing mah salat. Kemana sihna salat mah kos nyetir mobil jeung motor beki ditu teh beki masir, beki nyaho. Salatna beki ditu beki digali beki hese salat mah sebenarnya ieu mah karek ukuran kitab Safinatun Najah. Nya kelas ira baru kelas ibtida lah. Kelas ibtida dan kalau mun kaitun terus menjalan kana ayeuna anahna berbetuna kana wah kita pinu gede itu lebih hese sebenarnya. Asa dina usul ge Imam Ghazali K20 ka 18 rukun ruksu baru jadi ieu mah urang mun leutik heula penting mah urang bisa praktek ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala manggi ukuran cek anu teresepeun ayeuna ieu teresepeun geus leuwih ti urang mah masih kana syariat urang pada ulama syariat aya disebut marifat hakikat. Orang marifat tidak memperdulikan masalah ruku kudu penting dah hate. Nah sababna da batur. Mah teu keur salat ge hatena geus inget ka Gusti Allah. Pada urang mah hese. Pada mah keur salat ge teu ingat pamala lamun teu salat. Ya ari marifat mah pan geus selalu inget pan ka pasir ka kantor Allah gitu. Keur salat mah komo sainggakeun bahasana jeung Kanjeng Rasul as-salatu disebut salatnya munajat rabbi. Salatnya munajat ke Allah Subhanahu Ibnu Athaillah tadi kita dikabdan. Jadi salatnya munajat rabbi, salatnya urang teh munajat ka Gusti Allah. Ku salatnya urang bisa bukakeun rahasia urang jeung Gusti Allah. Jeung ku salatnya bakal terbuka rahasia-rahasia urang di hadapan Allah. Nganyatakeun urang di mana salatnya urang berhadapan jeung Gusti Allah. Geus ulah salatnya ngabayakeun keur salat aya Gusti urang salat ieu urang ningali Allah eta mah musyrik nu kitu mah. Ngan urang kudu boga keyakinan bahwa urang salat teh ditempokeun ku Gusti Allah. Jadi yakin salat teh ditempokeun dipilarikeun ku Allah sekalipun aya dua malaikat raqib sareng atid. Tetep Allah teh ninggal ka urang salat urang. Mana teu urang hatena. Entak keur urang malaikat dina aturanna da leuwih ti urang. Berarti mah ruku entak sok sigah kulir salatna teh nya hatena batur mah kitu bahasana teh. Ai dohir sana di pantas, ari batin teu pantas begitu. Urang mah teu pantas kana dohirna urang mah sesuai aturan bahwa rukun salat dina ruku ge sami kitu. Ya, jadi dina maca subhanallah teh bisa hiji, nu kadua mah hiji teh jadi hiji ge. Anu rada meureun mejana tilu wihani mah geus panglobana sadayana ge pasti tilu balikan. Adna kamal sebatna. Aya oge anu 5, anu paling istimewa mah 11 wihan. Geus wayahna 11 wihan teh wayahna kudu ayeuna amun 11 kudu kesepakatan jeung makmumna. Lamun kabeneran 11 imamna. Di bahasa Sunda dia wayajidul munfaridu wayah pek lamun paridna 11 oge. Memang sakuduna salat-salat 11 gitu mencek bahasana mah. Jadi ulah tilu sorangan atau 11 sorangan mah atau napi 5 atau sorangan mah. Wa imamu qaumin ari imam qaum mahsurina radina bitakwil. Lalu kira-kira imam makmum ridon panjang kepepai 11 oge. Bari Allahumma laka rokatu bana aya doana namahana ge. Allahumma laka rokatu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sa'alaka sam'i wa basari wa ina wa adabi wa ghusni wa sa'ri wa basari wa mastaqaltu bihi qadami ila rabbil alamin. Panjang maka talar ada bikin teu katalar mereka dibaca gitu nya. Wasate Allah ya Allah laka kasali lalokatu ruku abdi wabika kagusi aman tu iman abdi walaka kagusi aslam tu islam abdi hosa husu laka salirah sami pangupin abdi husu padingan abdi husu tulang abdi husu turat abdi husu naina rambut abdi husu kulit abdi husu
tadi naruku dina urang salat teh soca kabeh kudu husu inget ibadah ka Gusti Allah. Ai pagawean ruku ari hate ka mana pan urang mah. Jadi panon cepil ucapan hate kabeh keur salatna ulah kaitu kali mung aya inget teh ka Gusti Allah ngalaksanakeun ibadah. Ieu meureun anu kelas leuwih ti urang. Palingnya di salah segi tasbih mah hada doa aula. Mun ti balikan make ieu mah anu tadi cek ulama dina ieu kitab Safinatun Najah. Amun urang lihat sambung ieu mah istimewa mangga gitu. Pami urang mampu bari biasa. Qala kanika Anas karena aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Anas yak suruh soksir kang Rasul mah aya kula maca kang Rasul piruku dina rukuna wa sujudina sujud subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ieu doa kang Rasul setiap ruku jeung sujud. Jadi tilu tadi teh ditambahan kang Rasul mah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tiluihan. Lamun berjamaah lamun sarangan 11 uihan. Tamahan kang Rasul mah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. An Aisyah eta saur riwayat Anas bin Malik. Wa Aisyah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kang Rasul teh yaqul maca kang Rasul fi rukuhi dina rukuna wa sujudina sujud teh cek Siti Aisyah mah subuhun kudusun wa rabbul malaikati wa ruh cek Siti Aisyah mah. Cek Siti Aisyah mah kang Rasul mah dina sabahada maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi jeung subhana rabbiyal a'la dina sujud teh sok ditamahan Siti Aisyah mah kusubuhun kudusun wa rabbul malaikati wa ruh saur riwayat Siti Aisyah. Anas bin Malik mah bahasana Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli dunubi Allahumma ghfirli saur Anas mah. Nah mana nu bener eta mah dek nu kalau mah anu Anas mah nah meureun pas Anas berjalan di kang Rasul kang kuping ku Anas kang Rasul teh maca teh sabada subhanarabbiyal azim teh saking Rasul maca ayeuna bahasana Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Pas jeung Siti Aisyah sama nguping teh eta pada subhana rabbiyal azim wa bihamdihi teh subuhun kudusun wa rabbul malaikati wa ruh. Ieu dua riwayat henteu pake dulu. Dua riwayat teh jadi pasti anu sababna lantaran kanjeng Rasul salat jeung Anas mah eta ka kupingna jeung Siti Aisyah mah subuhun kudu urang dek nyana nu mana dek nu Allahumma ghfirli ma Allahumma kaina wa bihamdika Allahumma ghfirli mana ek mah subuhun kudu mah henteu duanana dek subhanallah juga hepek wae teu jadi masalah. Jadi ieu istimewana urang priyogi ngaji istilahna meureun dibuka kitabna teh ulah mata kiri pagedu ya pas urang keur salat mikir subhanallah subuhun kudu siapa eta mah aya nu ngaruku subuhun kudu pasti dilihat Aisyah meureun nia urang ruku di kikireun teh ada di kikireun teh maca teh Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli nah sia eta mah ruku teh aya etaan meureun ceuk Anas. Ngeun rata-rata mah walu kituan kabeh ge subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sah pek wae eta oge eta masuk sunah dan anu rukun nama nu tadi teh wayahna kudu ajeg antara punuk antara tongong punuk jeung mastaka. Nomor kedua ini atus kudu ajeg dua tuuna. Nomor katilu kudu diceklan kalawan dampal pandanganna. Nomor papat kudu dicarangkeun ramukna ta eta rukun nama. Ieu teh aya paselisihan dina eta mah. Berarti aya akol jeung aya akmal. Lamun dina babacaan mah aya adna kamal, aya akolna, aya akmalna. Lamun dina rukun mah ngan akol jeung akmal, saeutik jeung anu sampurna. Nah, anu saterusna pada jamaah sadayana asadi suari nomor katiluna asadi suari nomor kagenepna atumaninatu tumanina fi dina ruku. Jadi urang teh dina ruku teh kudu tumanina. Tadi mah anu tilu ayeuna kudu sarua tongong punuk jeung mastakana. Rasane ayeuna kudu lilibarat hiji papan anu lempeng kudu dicepengan tuurna carangkeun ramukna ajekeun tuurna eta macan kategori tumanina. Dari tumanina teh jadi ayeuna bahasa atumanina teh jalmi walah wakapina tina hiji rukun kana rukun sabada tumanina. Jadi menurut dina ieu kitab mah ternyata tumaninah dina ruku teh jadi rukun. Ari tumaninah teh dikon di subhanallah. Teh subhanallah teh pamana urang ruku. Lamun maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi.
tah tina beres maca eta teh atuh maninahan teu heureun sakedeung gitu ulah kieu mah subhanarabbiyal azim wa bihamdihi maha Allah subhanarabbiyal azim geus bari cengkat eta teh teu tumaninah eta teh kumaha urang dina rukuman rata-rata dina salat teh geus beres surat teh pan langsung Allahu akbar anu kieu pan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad jadi di dieu eta teh teu tumaninah hanya jadi kulhuna dibawa kana ruku ya rukuna dibawa kana ruku eta teh teu tumaninah teu sah salatna lantaran tumaninah teh rukun salat jadi digusur ahadna teh kana tuwur gitu jadi pada rata-rata qul huwallahu ahad geus dihana pan aya takbir intiqal apa sunat takbir teh ngabejaan tina ayeuna beres surat edek ruku tah wayahna tina surat teh rata-rata terjadina dina salat sunat tarawih model kitu anu 23 da aya nu 11 mah 20-an kade ya kuring mah 11 nu dibacana puluh hungkul lah naon atuh datang bulan puasa 11 tadi usina puluh mah nu 11 mah suratna paralanya kadang-kadang dibacana ge dina saetana kadang-kadang sasurat gitu kadang sarua perbandingan namun bener ek 11 salah jeung 23 lilana gitu mah sababna istimewa gitu kemer tama dek 11 mangga dek 23 ge mah nu penting mah nu tarana tanu cilakana mah nu tarana ieu mah hayo we mung kuring mah eta mah 11 biasana 23 ai ieu henteu eta henteu rata-rata mah kitu mah ek tarawih mung da imamna kabagian 11 anu mah da urang teresep nu 11 mah manehna mah jedog teu soal tak cilaka nu kitu mah niat teh sabari mah nu 11 anu normal Pada anu 23 ada teman 11 urang mah mah ka masjid tuntunan teh cicing salat eta nu cicingna udah raka mah ya aya naik 11 apa pek wae lain dina hati ngabaikeun ngan aya sesuai aturan aya katerangan nu cilaka mah anu kudu jadi bahan urang mah nu tarana ya antara kunut jeung tara kunut ulah nyarekan nu sok kunut jeung tara kunut nu kudu dicarekan nu tara salatna gitu nu kudu jadi bahan keur urang sararea bahan jadi supaya daek ka masjid daek berjamaah teh nu tarana eta masalah eta mah da usul puluh ibadah mah da aya uga aya madhabna dan pokokun benar madhabna mun hiji nya kalau hiji ulah nya kadua madhab kade dina waktu kabeh we dina pas kawin mah anikahu sunnati anikau sunnati kabeh ngadalil teh surat rasul teh kawin we kabeh nyaritakeun teh nih pas ibadah teu make sunah kawin jeung rasul sabaraha kabeh kan perbedaan pendapat antara mana manfaat anikau sunati paman ragiba sunati palesa ini kawin mana buru-buru sunah rasul eta teh ari salat teu make ya kawin ini tuh sunah rasul teh ternyata dina ibadah geus sunah kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi teh di mana subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunah kangjeng Rasul tilu sabaraha tilu maca doa al-subuh kudu eta sunah itu sunah kangjeng Rasul anu saterasna jadi tumanina piruku dina ruku wala takunu jiyadatul hawa jadi ulah kana dan jalma ulah ka ajeg tina rukuna can beres tumaninahna ya maqamat tumanina dina tempat tumanina wa aqaru hari salatikna tumani dina ruku mah astaghfiru adahu arina tumanina teh di mana beres teh tecing gitu jadi lamun kieu teh urang ruku geus masuk cicing heula eta teh tumanina namanya sami Allahu liman hamidah geus ruman hamidah kieu kabehan aya kawan kieu mangga geus hamidah teh kieu mangga lamun salat ieu si kade can tumanina jadi lamun timannya teh lamun geus ayeuna tina ruku sami Allahu liman hamidah teh ulah wakana cicing heula beres maca itidal besok sujud eta tumanina sebutna jadi cicing sabada migawe hiji ucapan atau napi pinah tina hiji rukun kana rukun eta tumaninahan letak 17 jadi ruku itidal ayeuna ruku aya tumaninahan wastaqalan waroqian bihaisu yan pasir rukuhu ani hawihi jadi supaya ngabedakeun antara turun jeung naikna tajama turun dek ruku jeung cengkatina ruku teh aya perbedaan ulah teu apal mana turun mana na ieu mah turun kana Allahu ahad nyawa dengan beda sujud di kahana eta tumanina jadi tumanina mah kudu aya pembeda dimiti rukuna berarti turun na ruku teh jeung tina cengkatina rukuna tidak disebutna kayak kapan aya rukun anu saterasna mah naik pangintan dina ruku jadi sakali deui dina pertemuan ayeuna
Bahasan anu nomor kalima sinareng kagenep teh rukun salat teh nyatana ruku jeung tumanina dina ruku. Tadi ruku centara ruku tadi syaratna akmalna tadi diulang-ulang hiji dina ruku teh kudu sajajar tongong ayeuna kudu kejeun masta kanan. Jadi rata-rata tongongna mah da ayeuna teu bongkok mah pasti lempeng. Ngeun dina basirah eta jawaban lempeng mah. Batak jaga dina poe kiamah teh bakal aya jelema anu nuhunna rupana monyet anu sirana babi cenanya ditaros ya Rasul eta napa gaweana jelema anu salat mihalan imam gitu keur salat leugegan eta jadi nuhunna teh monyet jagana dari poe kiamah teh gitu. Jadi ulah ketika tungku ulah jadi wayahna we penting urang boga aturan yang minimal lah da ieu sabuluna urang praktek mah pilihan kunaon ku papan prakteknya supaya benar salat urang teh henteu gitu. Jadi ulah mudah karena bacaan ternyata nih bacaan dina salat mah salian di Fatihah mah kabeh ge sunat di Fatihah anu di istilahna dirukunkeun salina teh mah sunat. Lain cek pada bahasa teu baca apa subhanahu subhanallah ge jadi rukun mah. Da ieu meureun hiji ruku nomor kalimana ruku nomor kagendapna teh tumanina dina ruku. Ari tumanina dina ruku teh teu aya sanes para jamaah sadaya. Nah kudu cicing heula sabada beres babacaan cicingkeun gitu. Cicingkeun heula anggota badan urang teh ulah aya robah gitu cicing. Lamun aya urang dina ruku teh cicing heula na ruku teh. Jadi ulah beres ulah subhanallah digusur kana luhur. Geus ruku teh subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Pas katina subhanarabbiyal azim Allahu akbar di luhur dah keur sah tutumanina tah salat mah ulah ujug kieu. Nah, salat diterima ku Allah nyanyohanan maneh mah ka Allah. Nyanyohanan ka Allah kan aya kateranganna, aya rukunna salat mah. Jadi teu sagawaya ulah nyebut mah teh bener salat teh kumaha Allah ya tuh. Teu bisa kumaha Allah salat mah. Tetep urang kudu aya usaha yang nyana rukun anu 7 ulah. Saya rukunna yakin bakal diterima ku Gusti. Rukun mah bawa nya bakal diterima salat mah aya aturanana gitu. Aya tata carana dina salat teh. Ya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah menjadi Rasul mah baheula diajarkeun ku malaikat Jibril salatna pasina kieu rukunna kieu terus diatur ku kanjeng Rasul ka sahabat ngajarkeun model kieu ti sahabat ayeuna ka para aulia ti para aulia ka para ulama ti ulama meureun ka para ustad aya nepi we ka urang ayeuna ya wajar atuh ti ditu mah meureunnan ayeuna sagere kumaha nepi ka urang mah nya sebelah sakit para bahan mah ya wajar da sahabat teh pamereun lain hiji dua tilu anu yakin ulah pada sadaya ge opat anu opat teh meureun teh mungkin opatan anu nutur Rasul kabeh kadang-kadang ali teu damang tilu milu pas tilu anu tilu bade kemungkinan aya naon nya ali teh apal berarti ali aya kieu sahabat ali kieu pantes namun aya perbedaan nepi ka urang ayeuna ge wajar gitu. Da urangna meureun teu langsung ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lamun aya jami naon ngamadhab langsung we kana Al-Qur'an ayeuna jeung kana hadis. Manasina eta maca Qur'an ti mana pan meureun yang kudu ka guru mah teh ngamadhab dulu da anggar meureun Qur'an teh diajar ku guru teh mungkin jelema jeung kiai pinter tanpa diajar heula pasti dipapatahan. Kabeh ge ngalaman diajar ABTC lah. Mulainya meureun ku Iqra pasti. Kamu ngajar Iqra teh sampai eta teh guru meureun. Sugan pernah urang diajar ku Kanjeng Rasul langsung baheula ka dieu teu aya kan. Nanti melalui nepi ka urang mah beda para sahabat teh nepi. Ayeuna para walia teh nepi pan wali songo can pernah ka dieu sugan Sunan Gunung Jati di mana Mang Sunan ti Babakan teh berarti Pasir Malang ngajar barudak. Teh kitu bener. Termasuk para kiai na nepi ka urang kita urang atbat tabiina panginget nepi we ka urang ayeuna mata pantes kitu dina masalah ibadah loba perbedaan. Pantes dina ibadah loba. Nu penting yakin kalau urang ieu aturan ieu heuh eta jalan ke dina hadis arba'in bahasa kieu. Anu urang boga ilmu urang tetep di mangan. Justru yang penting kudu jadi yakin orang sesuai aturan. Nu penting ayeuna geus berjalan ikhlas karena Allah. Nu cilakan akhir zaman mah jelema parebut antara nu daek jeung teu daekna. Parebut antara umpamana jalma anu ayeuna kurut jeung teu kurutna. Pasea terus ahli ibadah kali jadi pasea. Ta eta teh moal jadi ibadah.
sekalipun eta kemarin kalau luruskan lain istilah tak mas saya masjid jadi dua banyak masjid jadi pahili kata tapi masih kerja dibelah gitu jadi wah justru perlu perbedaan tapi zaman Rasul kan pasti ayat ngan temetak jadi siksa tapi jadi rahmat gitu ya apa cekir makia cekir tampung kurang yakinkan kurang jadi kitabnya sesuai insya Allah bakal jadi ilmu anu manfaat biasanya karena didorong rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala tetap aya masalah ukuran cek tadi oge aya masalah ilmu mah daya anu sampurna da KBG ilmu mah ilah qalil dina keterangan Rasul ge ini masalah tiksewan da ilmu perhijaatkeun surga Rasul ana aina madinatul ilmi wa ali babuha ngan kedua kami Rasul kota ilmu ali pintu ilmu mata nu ka dieu kota ilmu jelema sagala nyawa pasti aya kekuranganna teu semungkin masagi kabeh tadi pas teu nyahonan eta cilakanana pas teu nyahonan gitu cekani Rasul kaulah kotana ali lawangna ibarat kota jeung lawan tapi anu luar biasa saya dinahli masalah keilmuanana dina ditu urang sadaya lamun urang teu apal keur bae berarti can kaneuti rata-rata pan urang pemahaman dina masalah ibadah da ieu ngaji mah teu jaman teh kudu buka kitab kali buka Google kali buka hayang naon bray aya pan dek menta cara ruku bakal aya dina medsos lain ngan tujuanna dek naon gitu eta nyeun ibadah teh supaya ibadah naon hiji dina eta lain ulah ngaji lain ulah kuliman aya mah ngaji dek buka Google mangawa da teh sami ngaji ngan eta ngaji teh teu aya takdim behe dina ngagungkeun kana jadi ngababalikeun kan kana ngaji ke babari gitu pari buka eta ku bahasa babari ku bahasa babari ngentengkeun di mana ngentengkeun ilmu geus manfaati aya manfaat dina ilmu naon sababna ku aya kata baba mendak cing mawasari tadi kudu ngarasakeun payutna ngaji peuheurna ngaji teh seperti ayeuna kan Google mah setengah jam malah saja kali buka ngan aya sekalipun Google sagala aya tapi Google eueuh kaikhlasan medsos teh aya kuota mah bisa buka Google nah Google sagala bisa Google sagala nyaho YouTube sagala nyaho tapi dina eta kabeh eueuh kaikhlasan naon sababna da geuning kuotana teu bisa buka di mana ya di pengajian mana teh aya kaikhlasan aya kariduan anu tujuan sejamilani ridho rahmat Gusti terus kami makarkeun ibadah urang sadaya terutama dina hiji ruku lemah kaima ruku sinarang tumadinana mudah-mudahan urang sadaya urang tiasa apal mana akmal mana aqwal mana adnal kamal penting cing kajadikeun sababiah ibadah urang salat yang dipanapian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bina sakitu sakitu hapunten sakaduna tenan kesempatan hubungan dia doang yang kabayar tadi jam 8 kurang 5-10 menit ada 10 menit harus punah sajamnya alhamdulillah punah sajam gitu bisi masalah nabi punah sajam alhamdulillah mudah-mudahan dijadi kasayan-kasadayana mudah-mudahan ibadah urang sadaya Allah terutama salat mudah-mudahan urang tiasa memperbaikinya sesuai ilmu anu dimiliki kurang sadaya apabila kurang urang tiasa rugi pas alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun tanyakeun kana daek salat lamun anjeun teu nya ya ulah nanyakeun kana Google datang salat tanyakeun kana sok salat kumaha carana salat hayang ditarima ku Gusti Allah hayang ditanyakeun ka tukang ngaji ulah nanyakeun ka tukang ngaji urang hayang ibadah tanyakeun ka ibadah ulah nanyakeun kana cara ibadah urang hayang apa heureun da mun aya urang teuing tanyakeun ka dokter ulah nanyakeun ka dukun naon sababna teu nyahoeun gitu. Ya, ini beribarat kepada kita pas lalu ala diping guru ta'ala. Mudah-mudahan yang kesempatan teh cing janten ilmu sus kabeh nyariosna. Paling numpikeun amin ya rabbal alamin. Hapunten saged agengna tanpa selepatna dari dalam saya yakin hidayah ti Allah. Kalpata mah tina kabodohan pribados. Mudah-mudahan kalpata eta cing jadi sabab abdi muliakeun aya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sakali guru ti manfaat dunya akhirat amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.